Mitra anu mulia, wilujeng patepangdang sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberatmana. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-14. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga adnawi harita yang diparangku kutiluan dibawa ke tengah imah bareh katingali ku baturna. Adnawi cacan pelama bipis jeung dina walikat karudawang tapak belum. Can panjang lebar tumanya baturna Adnawi gancang mang marsihankeun getih ku caihan. Sedeng nusa urang turun kaburuan rek bebeja kun jadi pingpini. Muka telah dadali emas anu kabeneran harita. Dadali emas can sare masih ngajentuan sorangan. Keur ngarep-ngarep anak buahna diminta nyusul nyimas nurbaya. Umurna gegero bari ngajanteng ditepas. Pak Guru. Pokna nyebut ka pimpinan teh Pak Guru. Atuh nu digegero gentak morejat sartananya. Saha? Rahmat nang. Pak Guru mod. Tema anak putrak Rahmat ngalan sebab panto anak berai panto dibukan nyawa anak buahnya. Benar mod? Rahmat nutup seket kana beungeut mod. Itu Pak Guru si Adnawi datang. Cilaka bitis jeung walikatna. Atuh Pak Guru. Tema mod ngajelaskeun kaayaan baturna. Hah? Si Adnawi cilaka? Mana ayeuna? Rahmat semruwas. Itu di Makuring tapi ngan sorangan. Pengobatan lima ting kumaha ada kumaha ka sabab urang tetanganya. Tema ulun. Atuh Rahmat teu lelena gancang turun dituturkeun ku umum. Maksud nerek neang Adnawi cilaka. Barang kalacat unggah ka imah nyawe Adnawi nyampakeun ngajoprak di tengah imah. Bising hareupan ku baturna duaan. Naon Nabi? Tanya Rahmat bari nyampeurkeun. Gomci ngobogi gireun Adnawi nu keur sungar sengir nahan kanyeri. Sanajan Adnawi keur aya nu karasa oge, teu kahalangan ku nu karasa. Barabat we ngadadarkeun tina kajadianana. Timimiti meunangkeun deui Nyimas Nurbaya nepi ka terus tarung jeung nu ngarebut Nyimas Nurbaya. Uluh wae seuneu amarah Rahmat lain dikieuna nguntab-nguntab. Beungeut semu geuneuk lir beusi atah beulin, untu kekerot. Kurang ajar setan sia. Eta apa si lain kana dolongesna nawi? Nah, lamun panggil mah kanu saurang pasti apa Pak Guru? Ari awena terus ka mana cenah? Rahmat nanyakeun Nyimas Nurbaya. Terus dibawa meureun sahari teh. Kuring teu mirasea ka deui batur. Sigana lamun kuring teu ngagulitikeun maneh mah kalebak, kana pasti kuring sanasib jeung ngaopatan pada palastra. Moal ku kulawargana Nurbaya mah kitu di atawa tatanggana. Kotoy enggak canyaho ka kulawargana ge da. Canyaho tatanggana tepung harita. Emangnya tepung ge kakar harita? Wah. Dasar diri aing keur diistepuhan. Kamari ieu aing geus meunang pi pamajikaneun ka ngaran Nyisari ngadon mabur. Menang kata menang deui katanya Nurbaya yang ngarebut. Tapi ku pangrasa dewek pasti ku tatanggana Nurbaya euy. Nya sugan sama Adnawi ukur sakitu. Jep cempe sabab keur dipanggubarankeun ku baturna duaan. Ari dadali emas harita terus ngahuleng. Siga aya nu keur dipikiran. Terus sakumaha lila dadali emas alias Rahmat nyarita. Bari nutup kana beungeut Adnawi kalias katingalina menipias. Pasti ku pangrasa dewek nu ngarebut Nurbaya tatanggana. Ayeuna kieu mod, isukan si lain milu jeung dewek, urang maluruh manusa nu ngarebut Nurbaya. Syukur-syukur lamun manggih raratan anu moal kabur nyi Sari. Baku sangka dewek pasti Sari waktu ieu keur katampian teh aya nyiwat. Nya dewek asa ditincak ku pisan deui. Ajeun ku perkara Nurbaya anu ngarebut deui. Ngan ieu we dewek mah jadi pikiran beurang penting deui Sari. Mangkani Nyi Sari cicing di dieu geus aya kana 10 na poe. Tambah-tambah manehna geus daekeun dikawin ku dewek. Samalah kamari ieu Nyi Sari ngajak balik ka lemurna supaya dewek cacarita ka kolotna. Nu batak wayahna si lain jeung dewek isukan indit. Urang maluruh manusia anu ngiwat Nyi Sari atawa Nurbaya. Jadi Badri, wayahna euy sing binang diandelkeun di dieu. Kalawan budak kabeh bejaan montong udah rider ka mana-mana. Caricing kabeh di dieu. Lantaran dewek jeung si modak indit isukan. Geus sakitu nya euy. Dewek rek balik. Yo nabi euy, wayahna sing kuatnya euy. Cek Rahmat loba obrolan. Turun terus balik ka imahna. Bari mawa hate nu pinuh ku piamrah. Abong kena aya paribasa para mitra cerita jelema harus alah batan bohong. Meja nerekam ka mana-mana guyur salalemur eara pabeja-beja. Majar ke Nyimas Nurbaya putra ajengan Abdul Soleh rek ngadu jajaten heula.
saacana nikah kan mawa anjeunna. Padahal Nyimas Nurbaya alasan sakadar apalagi diajar kana persilatan. Tapi danya kitu carita jelema teh bancan kadenge ku sorangan sok dijieun-jieun. Atawa ditambahan dina sajengka jadi sadupa. Sadupa jadi sahasta. Atuh teu matak aneh hujanten Ibu Ramana Nyimas Nurbaya. Ngaraos isin kagungan putra istri ngadon aya kapalai diajar kana persilatan. Pada ngawagel ge keukeuh wae neuntreug majarkeun teh sanes istri oge teu aya lepatna gaduh panganto. Atuh teu bisa majar kumaha ka Ibu Ramana Nyimas Nurbaya batihan jelu kalbu. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Kana waktu geus ditangtukeun ku Nyimas Nurbaya bada Isa. Anu tatatangan nu deukeut teh anu anggang geus pada daratan. Ngagaribung di pakarangan sigarek lalajo tatabeuhan. Sedang waregu jeung anak buahna keur dariuk di teras di singhareupan ku ajengan Abdul Soleh. Katut mangruhun. Jeung sababaraha urang santri. Tapi harita ajengan Abdul Soleh tibada magrib keneh tos ipat-ipatan. Para santri yen penting harita kudu ariatna. Kudu kitu deui atuh kitu deui manggu binta ti beurang keneh geus ngabejaan sakumna rayat-rayat nu salembur pasantren. Sabab ngerasa curiga sok sieun aya kaributan babakuna mah tibalan di pahala ku baregu jeung baturna nu lumaran. Harita waregu geus sadia pikeunna mere pangajaran tina bab persilatan. Mamina make calana pang si hideung ngadehder. Kaos oblong hideung bilang bahar kenca katung ngajaradi. Itu deh batu ali meniring mila seh menigalade. Lamun seug dipake ngabantur sirah mah piraku we teu ujug-ujug benyut. Mangkaning peuleut ki wargu teh sakitu badag jeung kakar. Lamun dia meni babaling bingung. Sora jalma nu keur ngagimbung di buruan menigalecok kawas sora jogjong. Nyaritakeun padah-padah hayang nyaho kumaha prak-prakan Nyimas Nurbaya diajar kana persilatan. Kumaha mama? Parantos waktosna ide? Tiasa dingabitan jajan? Tanya si waregu hari ngareret ka mama ajengan Abdul Soleh. Anu nuju melenguh rupi anu nganggut. Mama wae bade ngawitan madu. Waler mama ajengan Abdul Soleh teu panjang lebar. Nya kitu mama. Sakumaha nu tos disanggeukeun tadi ku si Mabi. Perkawis masihan pangajaran pada diwakilkeun ka Ki Gayot. Ari ku simkuring mah sakinang payus mama. Di mana tos ku si Gayot lajeng disuluran ku sanesna. Margi barudak simkuring parantos moyan dina babulin persilatan. Tangke di mana bade ngasakeun neme ku simkuring. Minangka pangecerna simkuring mah. Ceki wargu ngarobah rencana. Nu tadina mere pangajaran persilatan teh kumaneh ayeuna kudu ku baturna. Ari perkawis ku saha-sahana. Mama mah mangga wae nyangakeun kumaha saena. Nyangakeun mama nyangakeun. Waler ajengan Abdul Soleh teu masihan komentar naon-naon. Tinjalu mama ngahira satedeung. Bang nyalukan ke Nyimas enggal kitu bilih kabujang muni deui. Cek ki wargu nitah kasih Toib. Anu keur melenguh pijireun Mang Rubinta. Teu kungsi nemalan deui harita si Toib noloyong ka jero rek nyalukan Nyimas Nurbaya. Sampak Nyimas Nurbaya nuju calik ngange acuk dastar. Mas itu di sauran ku tamu dia sun. Sun teh engal bilih kabujang muni deui. Cek si Toib bari ngajanten. Ngira kahareup baler Nyimas Nurbaya teras kaluar nyampeurkeun kanu keur ngariung di teras. Urang siap mama. Taros Nyimas Nurbaya bari ngaliri ka waregu. Alah. Mawi diantos-antos ditatali Nyimas. Pangaina mah urang ngawitan bilih kabujang muni deui. Mung perkawis nu masihan pangajaran mah. Renca-rencang mamang heula ke di mana bade ngasakeun name ku mamang. Masihan pangajaran ka Nyimas. Cek si waregu. Bari neuteup seukeut kana rarai Nyimas Nurbaya. Anu katingalina beuki geulis komo harita kasorot ku cahaya lampu patroma meuni ngemprai ngagantung dina panyaweran. Aku saha we heula bade ku mamang heula mangga bade ku nu sanes heula mangga. Ngabdi mah hoyong diajar silih serang ulah ngajar ngibingna dan dimaksud teh hoyong diajar kana buahna langsung. Walar Nyimas Nurbaya sakedapan ragu rada heran. Nah Nyimas Nurbaya maka aya paminta kitu sedang maksud ki wargu rek mere pangajaran dasar tina perkara jurus-jurus jeung merenahkeun kula-kula. Kari-kari ieu minta diajar ujug-ujug kana buahna bae. Tapi sanajan bari jeung kitu ki wargu teu nolak kana paminta Nyimas Nurbaya nu haritina rek dituruti. Mangga kitu ge Nyimas. Balai diajar kana buahna heula. Kumamang moal burung didinan ngan wayahna bilih kateungeulnya. Bunga Gayot euy, beri pengajaran heula ku ilaing.
tidak rusung saja sing hati-hati sia. Pokokna mah ieu mah mere pangajaran ulah nepi ka beunang euy. Bahaya. Cek waregu marentah ka baturna katelah si Gayot. Korejat si Gayot nangtung malah si Ganu atoh di titah teh. Sabab cek pikirna bisa ngarampa kana awak Nyimas Nurbaya. Mangga tuh Nyimas segera lungsur di bayon lah. Cek si Gayot bari menerkeun heula beubeur sabab longkor. Mama punten abdi bade ngawit tadi aja. Nyimas Nurbaya unjukkan heula kan janten drama. Waler ama maajengan soleh pono. Barang Nyimas Nurbaya bade lungsur di geruan heula ku kiwargi. Mas, tidak dosa sedap. Ya naon mah? Nyimas Nurbaya ngalirik pramitra. Saya nama tong ngeraksukan peragi kulem Nyimas. Katingali asal riba kitu gaya bagan. Yang ulah lancingan bangsi ye, Mamang. Cek kiwaregu ngadunggeukeun ka Nyimas Nurbaya. Dumeh nganggo daster samalah kiwaregu ge ngorejat nangtung, rek mere nginjem calana pangsi. Teu sawios-wios ngono kieu ge atuh Mamang. Baler Nyimas Nurbaya, harita pamuluna semua alung. Jut lungsur kaburuan dituturkeun ku si Gayot. Jalma-jalma nu keur ngagimung di buruan meuni pada curing hak. Reg Nyimas Nurbaya ngaraneg kitu di si Gayot ngajega adu hareupan. Dilak soca Nyimas Nurbaya ngadilaksekeun. Mas saya nama dang dosula itulah. Ulangnya cuk itu lah ribu bilih tuku dawat ke. Cek si Gayot narasa mangkalumankeun. Dumeh Nyimas Nurbaya ngawatih laster. Adalah nukur lalajo jai ting bertis nyebutkeun tu pantos rek diajarkan nasihat make papakian kitu. Pantes nama make calana pangsi. Tapi pantas itu kuring make baju kieu. Taros Nyimas Nurbaya bari mureleng kana beungeut si Gayot. Sanes teu pantes mun katingalina 1000 sareng bilih geubis Nyimas. Tidak tuari ulah make baju nu kieu mah nya teh kuring rek di udara. Kalau Nyimas Nurbaya bari ngalaan kancing baju daster. Si Gayot jadi ngapuleng polohok bengong gereneng si Gayot ngereneng jero dadana. Naon cenah pikiran Nyimas Nurbaya? Kajeun rek udara baju di luar pira kur dibuli jero onaman mah. Atuh era-eraeun kudu lalajo kitu. Pabuli teuing syukur dibuli jir ngeraing resep nepo alen nepo kawakna. Iya mah siana. Empuk siana dia. Kitu cek ngerentas hate si Gayot. Abong kena jelema tukang culihin sigana teh atoh we nu aya ningali awewe dibuli. Kungsi memenikan baju daster nu dianggo. Dianggo ku Nyimas Nurbaya geus di udara, lung dialungkeun ka sisi. Ngambreh katingali ku sararea Nyimas Nurbaya dirangkep ku calana pangsi bodas. Jeung kampret bodas pangbaris di aki jandra. Lawan napi bilang panangan ubelah katuhungange kulit macan tutun. Tubuh we nu nyaraksian pada marata simeteun geus puguh si Gayot mah. Kitu deui kiwaregu jeung nu sejena usangka Nyimas Nurbaya geus dirangkep ku papakean Jawa. Para mitra anu mulia, harita Nyimas Nurbaya tuluy nyarita. Kunaon make olohok kitu? Masih kene teu pantes kuring make papakean kieu. Nyimas Nurbaya ngaros deui ka si Gayot nu keur neuteut. Henteu Nyimas, saya pisan saya. Tona si Gayot tutatag si Janu Kasima. Harita kiwaregu jeung baturan opatan ditarurun rek nyaksian Nyimas Nurbaya. Suatu geura pra kuring bere pangajaran ku anjeun ari pantes mah kuring make pakaian kieu. Nyimas Nurbaya siga nu geus teu sabar. Mangga sok sampeanan lurus ka muka ka gigir. Nyimas. Ieu mukana? Nyimas Nurbaya muka sampean ka gigir meni ngajega. Loh. Balebar teuing atuh mukana Nyimas. Saeutik we murali nyerong. Ieu? Tah, leres kieu Nyimas. Sangga miring sekali. Rarai hari ieu mayu ka payun ieu. Di mana Mamang ngirimkeun jurus sampean nu katuh kenjatkeun sekali ka pengker. Bari salirana da ngagiwar. Margi carios na Mamang bade ngagempur dada. Cek si Gayot mere aba-aba heula para mitra sadaya. Satu buru-buru disinggeting deui. Saur Nyimas Nurbaya bari geus taki-taki nunggu panarajang tinu rek ngajar. Awas Nyimas kudu rekat deui tanya. Masa? Kalau Nyimas Nurbaya pono ngarobakeun micen waktu harita si Gayot nu ngarang ngirimkeun jurus kahiji. Lempengan pisan dada Nyimas Nurbaya. Nu atuh ari sabrut si Gayot narajang bari peureut sakitu badan jeung teker. Sakilat ku Nyimas Nurbaya kapiceun ngageblos notog hiliweur nanging peuting. Jalan Nyimas Nurbaya ngagiwarkeun salira bari sampean nu tengen dikejatkeun ka tukang bareng jeung kitu sakilat siku anu kenca teu kanyahoan notog kana kekemplong. Si Gayot radang harekeng malah mah terus batuk taksiran karasakeun.
Si Gayot hampir-hampiran terus ongkok, tapi kudu nyaraksian mah teu katingalieun. Nyimas Nurbaya ngasupkeun siku kana kakemprong si Gayot. Sok deui atuh mang, tong make jeung batuk atulah teu resep. Saur Nyimas Nurbaya rupian ngajejeleh. Bari manah rada gumujung. Sini Nyimas. Mang ya. Boga penyakit eungap. Tema si Gayot pura-pura menjarkeun teh boga penyakit eungap. Padahal teu kuat ku seueur bari hate mah amak. Itu boga penyakit mengok make maksakeun teuing geus atuh cicing ka era-era ku batur ke. Saur Nyimas Nurbaya. Nada mangahina. Sok, siap deui Nyimas. Aing memang rek ngarodok. Awak Nyimas kali ya. Si Gayot ipat-ipatan bari amakan geus ngahegak. Ngadere mah sing rek ngarodok ti tukang da moal ngejat asal singkat tewak we. Walar Nyimas Nurbaya setengah nangkang. Selang si Gayot luncat maksudna rek ngarontok Nyimas Nurbaya. Ngan edas rawargi, matak nimulkeun heran kurnu nyaraksian harita Nyimas Nurbaya sakilat naker. Teu beda ti burinyaina gelap kentak ngejat ka sisi, bareng jeung sakitu sakicep kulit beuteung si Gayot dicabrak mangkaning harita Nyimas Nurbaya make nyamat heula lodaya bodas dina manah. Ubuh si Gayot kuat kang rajep kulit beuteung nami asa copo. Malah raca satapakuku solonton si Gayot rada sosolontonan. Sigana para mitra, lamun teu era kudu nyaraksian hayang ngagorowok bakating ku nyeri-nyerina dicabrak kulit beuteung. Kemahna si Gayot popoyong kodan. Atuh Ki Waregu jeung baturna ngarasa kaget ningali pola si Gayot. Kitu teh gancang disampeurkeun ku Ki Waregu sartana. Naon selain Gayot ngaran popoyong dan kitu? Si Waregu heran sabab sama sekali teu katingali Nyimas Nurbaya. Geus 2 kali mereka nyeri karaga si Gayot. Silangan gila dia. Ieu penyakit. Sulangan datangan. Cuma si Gayot ngabohong sudah silangan dua. Was awes. Tega belum kaya rahasia. Ador popoyong kodan kiduna dua hari aya nu karasa sia ngomong kitu tadi ka dewe. Bebrunyi lah. Rat euy sia. Waregu abak kalawan wanita nyingkah ka si Gayot. Hukum sinema si Gayot tuluy ngaleos kero Waregu nyalukan si Jungsin. Nitah nyuluran. Sim. Silakan heula euy. Si Gayot karasangan cenah. Dahara rese si Jungsin yang perkeun tuluy mudaran kampret. Belum dialungkeun ka si colat kalawan ku si colat di sana. Pajengkang si Jungsin ngalengkah bari burigi. Ukur make calana pangsi. Sedang Nyimas Nurbaya harita para wargi sadaya. Gawena duduk di lakasi Waregu teu beda ti mata macan sinaran. Wayahna Nyimas diselang heula ieu ku si Jungsin. Si Gayot baboga ka nyeri cenah gini. Wah masih gusaha ge pokona mah kuring kalayanan. Balaran Nyimas Nurbaya. Ngan teu pok jeung maneh we sakalian bari pamuluna marengut. Ngandung ka ceuceut. Sobarinya Jungsin. Ki Waregu marentah bari ngoloyong ka sisi. Nadikitan si Jungsin pok ngahrewos. Sin. Tunggu bejaan heula ngaramanena di mana disebut hati-hati. Tunggu bejaan heula menyasat ngajar ka rancing sanana tuh. Si Jungsin ungeuk sroga hareup adu hareupan jeung Nyimas Nurbaya. Kalawan teu ngarobakeun miceun waktu si Jungsin luncat ka beulah kenca. Kabeneran Nyimas Nurbaya oge ngejat ka beulah kenca. Atuh puguh meuni teu beda ti beurit nyampeurkeun ka ucing ujug-ujug awak Nyimas Nurbaya katangkeun. Ulah Nyimas Nurbaya ngagurinyel terus dongko. Pada tu Nyimas, peminu jantan lawan katingalina luncat ke belah kenca. Nyimas kedah luncat ke belah katuhu. Aku hari luncat ke belah kenca dia sarua ejang nyereng ke diri kanu jadi lawan. Hari geus ieu kumaha kabandonang kanu jadi lawan. Tah tinggal ieu. Suku mamang nu belah katuhu geus ngangserot ka hareup. Ieu teh bahan ngabantingkeun kanu jadi lawan. Ya ieu nya. Tapi moal tadi teuing ngabantingkeun lagi asal Nyimas Nurbaya itu nya. Jungsin make jeung seringa hehe. Lawan ngabejaan rek ngabantingkeun Nyimas Nurbaya. Memangnya harita ge suku Jungsin katuhu geus ngarangsod ka hareup. Sedang Nyimas Nurbaya cicing bae teu usik teu malik teu sasauran pisan. Nya atuh barang kieu Nyimas Nurbaya diangkat nu maksudna si Jungsin rek ngababekeun. Sakilatna kercukan jeung si Jungsin dipadung siku-siku kenca. Si Jungsin nyebutkeun aduh bari nyebut jadol. Ngaresotkeun awak Nyimas Nurbaya.
Karasa kana bibir aya nu tiis barang diusap horeng getih kaluar tina liang irung. Ubuh nyaraksian babakuna masih waragu ngarasa kaget. Geus irung si Jungsin jo boborote ku getih tika tingali heula. Waktu si Jungsin keur nusukan getih tina irung, Nyimas Nurbaya geus teu tahan ku amarahna. Kilak kesakilat perut kencang hancap hucin. Sabron koloyong si Jungsin noloyong. Paripun ti wargu nepi ka akhirna si Jungsin nudukru. Takdiran karasa lieur tepur dedengian digempur pungceun. Tubuh ti wargu ngarasa kaget campur amok. Waya nyarita bari moren. Mas kunaon itu Mas? Wayang diajar kena persilatan ngadon maupun si Jungsin. Si Jungsin cunikin kumawani rubur apa karena salira lain rabal nana. Lain memang gitu, tapi kuringan sebenarnya mah yang dijajal karena pengarti batu-batu anjir. Sama lah tadi nama yang jeung anjir heula, sabejeung batu anjir mah sakurang sugema. Nyimas Nurbaya rarayna meni asa. Nya mamang kudu ngaribukeun onaman ka Nyimas. Bapak Nyimas gini teh ge pamajikan mamang. Nah, untuk menghalangan ku dasar kitu pokona mah kieu nya. Lamun anjeun bener-bener hayang hibana raga kuring, artina mah anjeun hayang laksana kawin ka kuring, mun kawin urang sing jajal heula. Di mana diri kuring bisa ragrag atawa enteng nah kunjur sakanyebaran anu kuring bisa kapanteuh ku anjeun. Bisa karangeun duana ku anjeun hu urang kawin. Tong borong isuk atau pagi teh dalah peuting ieu keneh kuring saja. Kuring rek nyareun diri badan sakujur. Rupa nu aya dina rada kuring top keur anjeun sasukana sapuasna ngagulang ka per awak kuring. Ngan syaratna anjeun kudu bisa newak heula kunjur sakemaran kuring duana. Mas Nurbaya seolah-olah nangkang begalan pati ka si waregu. Barakatak si waregu sambil ngomong teu make seuri heula ngabarakata. Aya kitu na eta nu geulis aduh. Make hayang diragem munyur sakemaran ku mamang sagala. Nyar-nyar biatogeun atuh geulis. Kumaha lamun kalangeun pisan ku mamang, bari ku mamang moal dilesotkeun direk pasrah kitu. Pokona masalah anjeun bener-bener pinter we ngaranggeun munyur sakamaran kuring. Rak dilalaksanakeun. Rek ti hareup, rek ti tukang, atawa ti sisi ti gigir, kuring moal ngejat satunyang beas. Tapi sawalikna lamun teu karanggeun pasti diri kuring rek ngajakeun balitungan. Tina sagarupa nu geus dilempah ku diri anjeun, arti Nyimas Nurbaya sasaurang asa tegas. Atuh ngaraksian rada riwas toskan tenan ajengan Abdul Soleh kasabat Ramana. Menila lenyapan Inggris putrana Ciraka. Sirilik Ibu Rokayah ngirilik di lebet keluar teras nginyinyang panangan Nyimas Nurbaya putra. Para mitra anu harita Ibu Rokayah tuluy nyarita. Nyimas hayu gerak ka imah Nyimas mah sudah dituluykeun bari naoge Nyimas. Nanaonan ye ibu mah teu ridho lamun Nyimas rek keukeuh peuteung bae. Yuk buru-buru gerak ka imah. Ibu Rokayah ngenyang panangan Nyimas Nurbaya diajakan ka bumi deui. Terus ibu cali-cali ka ibu mah sing percanten ka abdi ibu, abdi moal naon-naon. Mali ibu sareng sadaya nu haraya di dieu kadang ngiri ngadorong ku doa. Sababnya jalmi sanes antepeun Bu. Di mana ge manusia nu biadab, manusia tukang ngaruksak karayat-rayat di pakampungan. Ayeuna parang tepung pisan jeung abdi. Sia wargu geura ebrehkeun, geura ketrukeun sia jampe pamake sia nu ampuh teh. Yuk, hutang uyah bayar ku uyah, hutang pati kudu dibayar ku pati. Aduh sia bangsat. Nyimas Nurbaya lain dikira nafsu. Ini awong-awongan malah ibu narada dijulungkeun teras ditungkun. Usa urang awewe tatanggana dibawa deui ka bumi. Kumayu awewe geus diajar geus genderong. Nanti kukubu itu sagala kai. Bener-bener anjeun hayang ngajajal kana pangarti kula Nurbaya. Ragu narita jadi kasar. Leungit sembunyi kawas butiah dusia tah beuli. Pamas kalau batatanya teuing adi kawan. Mau pati-pati kula ngomong kitu lamun teu tega jeung mapegat patina. Kurang ajar temenan sugana we piug lagi di mah. Cek ragu atuh pugu we amarah Nyimas Nurbaya beuki muntan. Aya basa kitu komoti waregu make nyebutkeun awewe piug lageun sagala. Kurang ajar sa iblis. Tidak jas ya, kedan. Ayo geura maju sia bangsat.
Narek siang gelan nyerang, nah gelan kudu nyerang. Mas Nurbaya ngengkreng nyaritana. Amarahalah batan tinaon meninga gigi. Atu jelema-jelema nu araya kabeh menglen ka sisi. Bangkawa rahasia. Setan Mikang. Waregu geus teu tahan kupi amaraheun harita ngagorowok kentak. Bari teu tatapa sini deui mungaran luncat bari dampaleungeun meberek na kitik beungeut Nyi Mas Nurbaya. Sak bisa dangahyuk bangbaraan. Ubuhan nyarak sia tinggal lenyap ngarasa mangpaurkeun. Sok ibis Nyi Mas Nurbaya cilaka malih ajengan Abdul Soleh ge kiat ka sepak saperos daya getihan. Jung Mang Rubin taturun bari haharewosan ka si Toib. Si Toib ngaleos nu maksud ngarek ngabejaan sakabeh para santri. Sangkan siap saja di mana Nyi Mas Nurbaya cilaka. Ki waregu sangkan dikoroyo ku saraya. Aya ku eda sekali kata Nyi Mas Nurbaya matak nimbulkeun ngembang kadu kanu keur nyarak sia. Alita gentak ngarengkog bari jeung kitu pereup kenca nyebuk ti gigi rek ngahancat ulang iga. Ngan orokaya bubuhan ki waregu geus masagi tina babangarti teu kungsi kabeunangan. Manehna gentak ngejat ka tukang. Geblos serangan Nyi Mas Nurbaya ngageblos gagal. Tapi terbangi cenu waktu harita Nyi Mas Nurbaya luncat ka hareup. Maksud narek nyusul tepus bari dampa suku sabelah nolodor ka hareup. Rek ngajejek bumi. Silang ki waregu rikat ngajauh pedasur Nyi Mas Nurbaya ngeberi kaluhur. Samalah make jeung jujulalitan sagala siga nemong-nemongkeun lelewa. Jabron gempuran Nyi Mas Nurbaya. Jemburan ki waregu tinjel beron menghanca kana iraga masing-masing. Sae ki waregu napak deui kana tanuh tuluy harat reret sabab kalimitan jadi lada. Padahal Nyi Mas Nurbaya nyampakeun ngajega dina dahan tangkal nangka. Cilik-cilik Nyi Mas Nurbaya gumujeun bari ngajega nulak cangkeun. Neangan naon si teh bajingan bawa rai kadut. Rai badul si ieu hakaneun ieu mah jadi luhur ye. Dibadleg mata si lolong bonconong mata jual ka peda deuleu. Sok ka dieu bangsat. Nyi Mas Nurbaya beak kadaek ngahampasna ka ki waregu. Julek ki waregu ngaliut terus tangah kalawan ngomong menawong-awongan. Dibarung ku ambekan ngahegat kadoron ku nafsu. Wah, untung aja dong liur si oblag. Turun sia, lamunnya masih ayah hati rek ngarag-rageun aing sia, turun. Mati perlu turun dulu sia we geura nyusul ka dieu. Lamunnya malah laki langit lalanan jagat. Nusugi ku pangarti, leber ku wawanen. Ayo beri aing sia, asu. Kenal Nyi Mas Nurbaya beuki kasar. Nah, ungu sia, seban Mikang jabrig. Waregu ngablesur rek ngabrik Nyi Mas Nurbaya. Tapi udah leuwih kesit luncat para mitra bari jujuralitan awakna. Nyi Mas Nurbaya ngaluarkeun sorak. Cek napak kana tanuh. Celeng ki waregu luncat nyusul Nyi Mas Nurbaya. Nugus nyampak bahana. Pereup ki waregu kain sakatuhuting harieu. Balesur kitu di Nyi Mas Nurbaya. Sanjabati ngalugat legot awak teh make jeung males ngirimkeun butikan dina jurus-jurusna kesitnaker. Ki waregu jeung Nyi Mas Nurbaya silih serang make ngaluarkeun sorak hut sabar. Nyi Mas Nurbaya dekati tenan ti belah kenca dampaleungeun ki waregu ngolebat. Cepet koloyong Nyi Mas Nurbaya ngoloyong. Kabiti raraina puguh nu nyaksikan ngalenyap manghariwangkeun inggis. Nyi Mas Nurbaya korban. Tapi kahariwang nyaksian ngadak-ngadak leungeut. Harita ki waregu ngangkat suku sabelah bari muterkeun awak. Maksud narek ngabanting Nyi Mas Nurbaya ku suku. Lap sakiceut Nyi Mas Nurbaya ngareudeuh. Serangan suku waregu gagal malah awak narada murilu. Begitu teu dibere kasempatan pisan Nyi Mas Nurbaya sanggeus ngareudeuh teh. Terus luncat ka belah katuhu make noel kana tak-tak ki waregu. Iya para mitra. Ki waregu harita teh ngalieu. Na atuh ai cabron teh beungeut ki waregu dipapang ku gempuran peureuh. Dayang ki waregu sanajan pangawakan badan oge dibere gempuran anu teu sabong brong mah make kuat dayang dadan. Keur kitu Nyi Mas Nurbaya luncat ka hareup. Awak namuter teh beda ti kolecer. Cabron beungeut na ki waregu dipino deui dibanting ku suku. Ugu ki waregu rada kawalahan. Oge para mitra eleh ka kesitan ku Nyi Mas Nurbaya. Nyi Mas Nurbaya ngaluarkeun sora bari awak muter ka belah katuhu. Ki waregu ngaharakan. Awak namoyongkon para mitra. Si horeng dadana pisan ditotong ku siku. Tapi sakitu mah ki waregu kawilang tahan. Teu bisa ragrag ongkohan sukuna tambleng kuda-kudanya. Para mitra anu mulia, Nyi Mas Nurbaya bener-bener nafsu harita nyusul tepus rek ngahancap ujung. Nanoro
Aya kiwargu teh rikat gentak ngarengkog keblos serangan wayuna gagal. Tigelang panangan Nyimas Nurbaya katewak terus dipariuskeun. Atuh Nyimas Nurbaya jadi malik nongongan jadi lawan. Lengak Nyimas Nurbaya dihompet ku leungin katuhut ti tukang. Lengak Nyimas Nurbaya ngalengak. Sok sia rek hoja kumaha geus kieu blag sia. Usik yang dipitas beung sia. Ayo coba. Kiwargu gede kapastian bakal nganiaya Nyimas Nurbaya harita geus teu bisa buli. Bakal pika salempangeun nganu nyaraksian. Cek itu cek ieu pasti Nyimas Nurbaya cilaka. Para santri tadi bejaan ku si Toib aya kana 30 urang disiap sadia pada nyarak lepakaran. Malah yang mamawa halu jeung linggis. Maksudna di mana Nyimas Nurbaya rek dipahala ininya kiwargu bakal dihuruk ku puluhan urang. Ku ayana kitu Nyimas Nurbaya dikeresakeun make emut kang jadi guru katelah eyang jaga banyak. Nya harita Nyimas Nurbaya nyamat guruna jeung lodaya bodas dina mana. Kunci sawatara menit Nyimas Nurbaya nu dipake ka hariwang ku sararea ngadak-ngadak silarieuna ngadeg-deg terus ngagerem. Sakilat Nyimas Nurbaya ngakibekeun salira ku jalan sakitu kiwargu malik ti tetolonyo siga nu dikobruk ti tukang. Gerem Nyimas Nurbaya ngagerem di barungku soca di buringas lingas semusi narat jeleng ngeruncat ngurus si wargu. Lawan kita tapas ini punuk kiwargu dibanting ti tukang jabron sorontot kiwargu nyolonton. Tidak kiwargu malik maksudna rek balas tapi teu kaburu sabab eleh kesit ku Nyimas Nurbaya dihanca dada ku dua juru sajajar. Jabron 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 jungkel geus kitu mah kiwargu kakara make bisa ragrag nangkarak bengkang. Tapi sakitu mah kawilang tahan keneh maka aya maksud rek murejat hudang. Dengan orokaya Nyimas Nurbaya ibarat banteng ketaton ceuk basa Jawa teh mah kencat luncat bari ngaluarkeun sora. Harita para mitra sadaya nunjukkeun ciat teh para mitra bari nyerang tumrapna ka kiwargu harita keneh ut engeulan gelak-gelak tina sumutna keluar getih hidung. Taksiran para mitra tulang dada remek sabab ditenyerang sakitu rosana. Guileng karita teh anon kiwargu buburi lengan bari leungeun jeung suku kuduanana kepencetan siga nukeun sakarat. Dan Nyimas Nurbaya nyerang di dada kiwargu enak-enak keluar getih tina sumut. Kunci memenitan kiwargu nepi ka hantuna ngalepaskeun nyawa bari raga ngajepat ngabale bangke. Sedeng panon buncelik sasat palastra ujalan di tanah saku Nyimas Nurbaya muka sandingan para mitra ku lodaya bodas. Sani kiwargu geus palastra mah atuh kerewen nyaraksian pada surah di barungku kalaprok harita teh para mitra ngarasa bungah dumeh Nyimas Nurbaya unggul samalah aya sababaraha urang lalaki ngadon engklak-engklakan bari nguriringan kiwargu. Geus ngabanusan kaliraga teuleut sawatara menit batur kiwargu nu tiluan ngadonting balatek mabur meniti sirikna notog-notogkeun maneh dina bakating ku sieun kabawa di pahala ku Nyimas Nurbaya. Sedengkeun si colat mah teu milu mabur maneh ngakalah ka ngayak-yak we siga nu muriang. Anggeus ku anggeusna kiwargu palastra ka hariwang ajengan Abdul Soleh jeung sejenna kalebet garwana masih keneh hariwang. Margi ningal Nyimas Nurbaya terus garam-garam. Bali cacakar kana taneuh atuh jalma-jalma nu tadi tasurak ayeuh-ayeuhan teh ngadak-ngadak jempe deui samalah mengled sabagian aya lumpat ngajauhan sabab ningal polah Nyimas Nurbaya matak pikasieun. Socana harita para mitra beuki buringas gerem Nyimas Nurbaya ngagerem beda ti sora maung jeleng ka ditu jeleng ka dieu terus cacakar kana taneuh. Si horeng si mana horeng para mitra lodaya bodas ngaraga sukma kana kurungan Nyimas Nurbaya. Aduh amanah kumaha atuh itu si Nyai. Heuh si Nyimas jadi kitu amanah. Cing atuh pangnulungankeun Ki Buru Binta, buru-buru pangnulungankeun Nyimas karunya awakna bising cacan. Saur Ibu Rokayah bari rawah ribih nangis manghariwangkeun kanu janten putra. Kumaha nulungan atuh ibuna da mama borora bisa newak sakieu suku ngadaronconna wadar mama ajengan Abdul Soleh. Teu wantureun nyaketan-nyaketan acan. Cing atuh ku anjeun mah Binta piraku anjeunna eueuh khawatir ka si Nyimas. Ibu Rokayah munut tulung ka Mang Rubinta. Biasa bu ku abdi urang ladongan lah. Tangtos imah ka saromahan Haji cek Mang Rubinta gede hate. Make aya pikiran rek nulungan Nyimas Nurbaya.
Jerut turun bari mawa cai herang kana gelas sedang nu sejen anggur ngajarauhan. Sakitu kumang Rubinta dicalukan ge pikeun ngajaga Nyi Mas Nurbaya di mana geus sadar bising ti jengkang. Gog Mang Rubinta cingogo di tengah-tengah buruan bari nyekelan gelas dieusi ku cai herang. Geriem-geriem bibirna gegerieman. Keur ngajian cai nu kabeneran Nyi Mas Nurbaya harita keur nongongan bari garam-gerem. Tutas Mang Rubinta ngajian cai kuniang nangtung. Tuluy ngalengkah maksud rek ngabura Nyi Mas Nurbaya. Da atuh kakara ge meunang tilu lengkah Nyi Mas Nurbaya geus malik manten. Kerem-kerem Nyi Mas Nurbaya ngagerem, soca buringa semu sinaran, jeleng Nyi Mas Nurbaya luncat teu beda ti rodaya pisan. Bari panangan sabelah nongtak leungeun Mang Rubinta, terus digeuweungkeun. Puguh Mang Rubinta siga nu dipampengkeun ngadon ti gugulutuk kasusukan. Gelasna peupeus sabab kageuweungkeun. Korejat Mang Rubinta hudang terus ngabretak lumpat, nyampeurkeun deui ka ajengan Abdul Soleh, taksiran ngarasasieun ku Nyi Mas Nurbaya. Aduh, Mama, Ibu teu sanggem leuh. Sanes bantrak-batrakeun Mama. Mang awe nyangakeun. Mang Rubinta nepi ka bobole. Teu untupan nyageurkeun Nyi Mas Nurbaya. Calengteung si Toib harita mayeran. Mama kumaha ngabujengan Aki Jantra atuh manawi anjeunna teh tiasa nulungan. Tahu kakara ingat Mama oge Aki Jantra. Jung jang Toib. Karena Allah pangnyusulankeun Aki Jantra. Minta diader we ku barudak santri ongkohan mangkukna Aki Jantra geus janji rek ka dieu. Bari sakalian rek mawa sinini. Tapi eueuh wae geuninjung atuh jang Toib. Lamun eueuh halangan mah sina bareng we jeung sinina ka dieu. Bejakeun ceuk ama kitu kudu kairingkeun ayeuna ku jang Toib, saur Mama ajengan Abdul Soleh. Kalawan teu leleda si Toib ini mawa obor dibarengan ku 7 urang santri. Nu maksudna rek nyusulan Aki Jantra. Sabab eueuh nu bisa nyageurkeun anu kasaromahan lintang ti Aki Jantra. Teu kungsi setengah jam bubuhan si Toib jeung para santri laleumpang gancang. Harita keneh geus daratang kabeneran Aki Jantra jeung nini kacem kairingkeun. Puguh ajengan Abdul Soleh sareng Ibu Haji Rokayah ngarasa garwana bari ngahinakeun. Ge aya naon di sakieu peutingna masih keneh ngadariung ajengan. Aki ge bete geus rek sare pisan jeung sinini. Aya nu ngageureut di luar warang diteang jeung ku sinini horeng teh jang Toib cenah. Kajulungan ku bangersa. Ari kitu aya naon atuh ajengan ieu teh? Cek Aki Jantra. Aca diuk aca naon geus alewoh tumanya semua kaget. Nah, ari Aki aya ku harieunna keur. Ongko Aki teh mangkukna rek ka dieu tapi nah ngadon ngaleuleup sok atuh linggih heula Aki. Ajengan Abdul Soleh nyepeng kana panangan Aki Jantra. Kalawan miwarang cali gek Aki Jantra jeung nini asem dariuk ngarendeng. Kumaha Aki teh kabopohokeun ajengan. Hampura lain Aki harianu nyari tarik ka dieu deui teh heug teh Aki teh nepi ka ngalaleup. Kawasna lamun bieu nyusulan malah apa Aki teh kabopohokeun. Ari kitu aya naon atuh ieu teh? Peuting-peuting Aki geus kairingkeun ku jang Toib. Heuh jang Toib. Aya naon ajengan? Pok geura caritakeun ka Aki, ngarah Aki teu leuwas teuing. Aki Jantra bangun teu sabar jeung ngarasa kaget. Itu Aki Nyi Mas Nurbaya nu dimaksud ku ajengan teh. Nya Nyi Mas Nurbaya kamari datang teh Aki. Alhamdulillah. Nuhun deui ngai parado sumbing mah. Jeung si kujang sumbingna. Aki Jantra menibungaheun. Ngabejaan Nyi Mas Nurbaya dibejaan Nyi Mas Nurbaya datang teh. Deki ngana eta we aya nu ngajajabkeun kulimahan. Di mana ayeuna Aki hayang pagi ngarasa sono ka si geulis? Tuh geuning tu Aki tapi matak pika hariwangeun nu matak oge. Laler ajengan Abdul Soleh bari nuduhkeun Nyi Mas Nurbaya. Nu masih keneh teu acan emut nuju ajeleng-ajelengan bari garam-garam. Masya Allah. Nah kenaon cenah ngadon luncatan kitu ajengan? Keur senam? Aki Jantra dewasa. Disangka keur senam. Aduh. Nah, Ki Jantra. Nya nu mata kaki disusulan gerek minta tulung ka Aki. Sabab itu Nyi Mas kasandingan, tapi duka teuing kasandingan karuhun saha teh. Ieu ku kuring rek dibere cai kalah ngababetkeun nepi ka kuring ti gugulu teh kalebak. Nya Aki panglungan ke Nyi Mas bising awakna cacat. Ibu Haji Rokayah nembe sasauran. Margi tadi manyudun nuju nangis. Amuing na kasaromahan ku saha cenah.
bukti kan orang yang gua Aki jerut Aki Jantra temikirkeun kana kacapek harita tuluyen nyamperkeun ka Nyimas Nurbaya gerem-gerem Nyimas Nurbaya ngagerem bari mureleng ka Aki Jantra nuker ngajega payuneunana kojengkang Aki Jantra ngadeuketan bari gegeryeman taksiran keur ngawatek elmuna gog Aki Jantra cingogog sedang bibirna tetep gegeryeman gaur ku sararea kadenge Nyimas Nurbaya ngagaur ceneng luncat disangka ku batur marek narkab Aki Jantra buktina anggur ngarangkul tuluy nyuuh kana tuur Aki Jantra pal harita dampaleungeun Aki Jantra ditapelkeun kana mastaka Nyimas Nurbaya dibarungku gegenderengan tumanya saha anjeun nu tumempel kana kurungan incu kaula kok udah caritakeun kaula hayang nyaho ka Andika jeung naon maksud Andika make sumburup sumalinu ngaraga sukma kana kurungan incu kula kapan Andika teh geus beda alam geus ngancik dalam sirna tanya Aki Jantra lirih gerem Nyimas Nurbaya ngagerem tetap nyuuh kana tuur Aki Jantra geus kitu nyurup ka Nyimas Nurbaya sora awewe cumarita bangun anu nalangsa syukur teuing kuring bisa patepung jeung anjeun Aki kuring lain ngahaja datang sorangan tapi kuring aya nu ngangkirnya eta diangkir ku saurang budak parawan nu rek cilakanya kapaksa kuring ngabantu kuring nitipkeun baju sing sarwa bodas teh ka Aki nu katelah lodaya bodas ayeuna kuring tepung di jeung Aki ka Cidabungahna kuring nitipkeun nu jadi anak oma amanat ti kuring ti heula ulah nepi ka poho ka Aki geus sakitu bae kuring ngarek ka ieu sampurasun rek undur kitu kekecapan nu nyurup ka Nyimas Nurbaya kalawan teu sakumaha lila Nyimas Nurbaya terus ngudupruk geus kitu mah Aki Jantra nyalukan Mang Rubinta jeung ajengan Abdul Soleh di gupayan sirilik Mang Rubinta jeung ajengan Abdul Soleh nyalampeurkeun regeyeng marayang Nyimas Nurbaya di Canaka Bumi dituturkeun ku Aki Jantra beledag Nyimas Nurbaya dikulemkeun di kamarna kalawan dikampuhan ku ibuna harita Nyimas Nurbaya teras kulem menitibra ari Aki Jantra saring senaan sareng ajengan Abdul Soleh katut Mang Rubinta kaluar ti kamar gek carali ngariung di patengahan sedeng tatangana sababara urang marayang mayit ki waregu dibawa ka masjid sakumaha piwarangan ti ajengan Abdul Soleh nu maksana bade dipangmulasarakeun nu kacem sareng ibu Rokayah araya di kamar nuju tunggon Nyimas Nurbaya bilih lungsur deui alhamdulillahirabbil alamin Aki atur sewu nuhun laksa ketika bingahan ngahaturkeun nuhun ka Aki anu mana tiasa nulungan ka Nyimas kuring moal poho kana kahadian ti Aki anu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tiasa males kana amal-amalan Aki saur ajengan Abdul Soleh ngaraos bingah nu taya hingana sawangsunya Aki ge nganuhunkeun ka pangarsa ku ayana incu Aki nyatana si kujang geus nyampaatikan tina bab agama di pangarsa hanya kalena budak teh geus heubeuna keur teu moal-moal disangka ku Aki mah aya we di dieu oreng jajan datang keneh geuning temal Aki Jantra tetep dikainget ka karna nepi ka kiwari eueuh bae datang-datang mata budak teh eueuh wae Aki kuring ge sarua we teu boleh inget ka jangkarna tapi sakituna deui muga-muga wae masing aya dina kasalamatan ditang tayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala saur mamajengan Abdul Soleh disambung ku Mang Rubinta nya Ki kuring ge kaya tanyakeun ka Aki teh ari Nyimas Nurbaya teh kunaon atuh nabaga tingku nafsu atawa aya nu nyaning Mang Rubinta nanyakeun urusan Nyimas Nurbaya saha nu mawa muning Aki Jantra salah reung Mang Rubinta nanyakeun aya nu nyaning kareungna ku Aki Jantra aya nu muning atuh si Toib jeung Mang Bedul maresem eukeur mah Aki Jantra kurang reung katamah-tamah Mang Rubinta nyarita rada laun ye Aki mah bongkena geus nyedek kapikun sok salah wesel lain aya nu mawa muning itu Nyimas Nurbaya kasadingan adalah kumaha Mang Rubinta nyarita rada tari dah geus we dong Rubinta lah pokoknya mah Nyimas geus cager salamat dicaritakeun ge ku Aki percuma jembe we urang mah Aki Jantra teu daek ngajelaskeun jet Mang Rubinta jempe sabab geus ngartieun kana caritaan ti Aki Jantra nu satuluina mah ngobrolkeun kana urusanna anu sejena ngaler ngidul nepi ka dure bedug subuh saurang ge eueuh anu sarare pisan
Ongkohan tas manggih kareurewas ka tamah-tamah katungkulkeun ku obrolan di utuh. Atuh geurang nguruskeun mayit nepi ka beresna. Dikubur di hiji astana nu pernah teu sabaraha jauh di pasantren. Di pula sarasotenan ku ajengan Abdul Soleh. Dumeh ki wargu palastra ku Nyi Mas Nurbaya. Ari ka tamah-tamah di tempatna nyalira. Nyati harita Aki Jantra jeung Nini Kacem terus nganjrek di bumi mama ajengan Abdul Soleh. Ongkohan ku garwana teu kenging incah balilahan, samalah dianggap sepuhna. Bireh Ibu Rokayah sareng Abdul ajengan Abdul Soleh ngaraos kahutangan budi ku Aki Jantra. Para mitra anu mulia, mulih kumulihna ingkang putra Nyi Mas Nurbaya, tetep Ibu Rokayah sok masih keneh nganggu. Rupi nu marungkawut manah wireh ningal ingkang putra katawisna henteu patos berang. Sajabi ti kitu kanggo Ibu Rokayah ngaraos ringrang inggis baturna almarhum Ki Wargu, malas ngarurug kadua naras emut kakarna duges ampir 3 bulan teu datang-datang. Tibuna teh kanggo abi Ibu Rokayah ngaraos dosa sok inggis karna pinangih jeung kamusibatan. Dina perkara dititah neangan Nyi Mas Nurbaya. Pasosore harita kabeneran langit mericek kas beng ras daya aling-aling. Ajengan Abdul Soleh nuju ngobrol sareng Ki Jantra di payun. Teu sakumaha lila torojo Nyi Mas Nurbaya pamuluna meuni alum bangun anu nandang wuyung. Reka mana Nyi Mas? Taros ajengan Abdul Soleh ramana menilirih kalaya neuteub seukeut anu ngandung kadeudeut. Maka mana-mana ama hoyong iring niis we di dieu sareng bade aya nu ditaroskeun ka ama. Nyawaler Nyi Mas Nurbaya gek salik ngareneng sareng Aki Jantra. Tong daket teuing ka Aki Nyi Mas supaya dinya sakali calikna. Geus atuh Aki da moal batal. Ih sanes moal batal jalan Aki mah teu gaduh abdas. Mun Aki mah ieu bau belenok kitu. Temal Aki Jantra ditungtungan ku seuring ngahehe. Kitu sotenan itung-itung ngabeberah Nyi Mas Nurbaya nguyung ulah nguyung teuing. Anu mawi kieu ama abdi teh bade aya taroskeun. Bireh kamari abdi nampi wartos ti Nini majarkeun abdi di dieu kantos. Jojoh patutunggalan ngayonan 3 urang pamenggeut. Malih nu saurang duwi kamaotna naleres teh mama. Saur Nyi Mas Nurbaya bari ngalirik teras neuteub kana raraya ajengan Abdul Soleh ramana. Memang bener Nyi Mas. Basa mangkukna Nyi Mas kungsi ngayonan 3 urang lalaki. Samalah nu saurang mah palastra ku babane Nyi Mas. Ari nu 2 deui mah terus ngareja. Ngan kari saurang maneh terus cicing di dieu teu daekeun balik deui ka tempatna. Pokna ge abdi mah ditampi teu ditampi ku mama bade tetep we terus ngiring masantren. Atuh mama teh teu tega. Ningkahkeun nya kapaksa we dirawatan ku mama teh. Nya sabab manehna boga tujuan nu hade, nu hartina marek sumujud ka Allah ku jalan ngalaksanakeun kana baba agama. Jadi lamun ku mama ditolak, bari eta jelema boga maksud jeung tujuan hade nu dipilido ku Allah. Meureun, mama teh dosa temenan Nyi Mas. Balar ajengan Abdul Soleh ngajelaskeun sawajarna, teu dikirangan teu dilangkung. Mama panginten abdi teh tos dosa. Tos kumawantun megatkeun pati anu sanes nu hartos nama abdi tos kumawantun nasa sasama umat Gusti. Padahal abdi mah teu terang jojoh patutunggalan sokomo dugi ka abdi nasa anu sanes. Emut sotena nalika abdi wangsul, nalika abdi saur Nini Kacem, abdi jojoh patutunggalan saleresna mah teu emut naon-naon mama. Mung enjingna awak abdi karaos namni asa ringsek, saur Nyi Mas Nurbaya. Di barungku soca nyalangkrung. Harita teh nuju sasauran trojol Ibu Rokayah teras calik gede Nyi Mas Nurbaya. Celengkeung Aki Jantra tumanya. Rupi waktos Aki nya kata Nyi Mas dinyawogi mangkungna. Emut teu Aki. Ujung-ujung emut. Atanapi ninggal teh mah malah asa paroek we Aki abdi mah teu aya ka emut harita teh. Walar Nyi Mas Nurbaya sajelasna harita teu emut di kaler kidul. Jangan kumaha atuh. Laras emut, laras Aki. Kitu cenah ajengan. Teu emut cenah harita teh.
jadi teinget harita teh hidup teh. Sumuhun ama. Atuh salah jeung ngajengan kumaha atunya ama panginten abdi teh dosa temenan tos kumaha wantunana sajalmi. Saurna deui bari luktungku. Moal jadi dosa Nyimas. Alirantaran kahiji Nyimas dina waktu harita teu sadar, kaduana bongan itu rek nyieun kadoliman. Lamun kitu itu teu naon-naon heungku Nyimas ditandasa taeta kakarapesan Nyimas kudu nanggung dosa. Komo ieu mah ku ama terus dipulasara malah ku barudak santri dipangajikeun di masjid. Nu maca geus ayeuna ulah sok loba nu dipikiran teuing. Ulah sok loba hulam jentul marung kawut hate. Jadi ka ama jeung ka ibu ge ngaganggu. Da saorana ningali nu janap alumbae mah kolote kabawakeun bingung. Waler mama ajengan Abdul Soleh ngawawadian kanu janten putrana kalayan disambung ku ibuna sasauran. Ieu Nyimas dina sakitu bulan Nyimas eueuh teh ibu mah nepi ka hampir sudah dahar sudah sare. Pipikiran kumalayang kanu angang rupa-rupa timuru nu nyayang jero dada ibu tina perkara Nyimas. Sok sieun kitu teh sieun kieu teh pelang siang kitu pelang siang kieu. Nante we ibu terus gering ngelang layung kapidangdung pikiran balas mikiran Nyimas. Tayuna Nyimas geus balik deui bari aya dina kasalametan. Hate ibu bungahna alah batan tinaon. Sigana kabungah ibu lamun dibandingkeun jeung manggih emas atawa inten gede keneh kabungah tepung jeung Nyimas. Nu matak geus ayeuna mah. Ulah sok remen hulang jentul kudu sing berag ka Wasasari. Cenah eta Nyimas kungsinana sajelema kapan bieu ku ama geus dijelaskeun. Moal matak jadi dosa sababongan itu rek nanasa ka Nyimas. Komo bari dipulasara mah ku ama jeung ku ibuna anu mah samupakatna. Tiap pada magrib ku barudak santri jeung ku ama sok dipangajikeun. Ibu Rokayah para mitra rada panjang lebar ngawawadian ka Nyimas Nurbaya. Nu masih keneh melengut. Tah lamun ibunya ngarasa dosa ku perkara jangkarna nepi ka kiwari jangkarna eueuh raratanana pisan. Nu jadi marga lantaran nama Ibu kene ngagegejeng kudu neangan Nyimas waktu harita Nyimas dititah nungguana teh aku jangkarna di Lebak. Bumi aya maung lodaya ka dieu. Sama harita ku jangkarna maung lodaya bodas ngejatna oge. Samuna dinggit-nggit perkara karna. Abdi dieu pamisah disanggemkeun manganglu sote sanesku ngaros dosa-dosa teuing ku jalmi nu didetanasa ibu. Mung eta we emut kakang karna. Mangkaning anjeunna sakitu bageurna sakitu alimna di wuwuh ageung amang. Eta we geuning saur ibu tiasa ngayonan lodaya bodas. Mung anjeunna nyalira nu sanes makalah kabarira. Saur Nyimas Nurbaya tetep emuteun kakarna celengkeung aki jantra nyarita. Nya Nyimas nu dipuna mah aki we menyampir-ampir sida aki bajan. Ngajondek di dagor ku hayu. Saja baji itu aki ngadon aya nu ngaheurap kalawan pada ngadepung urang dieu aya kana ratusnya udah aki nanya kunaon deh kasih kujang pada naik nyamalan kala kamahala kapan ka aki lamun aki teu inget ka si kujang incu kukutan aki mah bari kasihan dileutik ya sigana halu teh malik takana tarangna ngan aki inget kadinya nu mata karita aki ngelehan maneh gentak we lumpat balik ka sini ni kitu ari geus mah aki teh seri koneng ngajenge beja majarkeun aki katingalina siga lodaya. Ari ceuk aki teh heuh, ieu ge lodaya ngan lodayana ompong ka diwuwusina kitu. Ceuk aki jandra atuh ajengan Abdul Soleh mese. Harita ajengan Abdul Soleh tuluy nyarita. Hapunten aki rumaos sim kuring nyangki lodaya. Da saleresna katingalna mah harita teh bong lodaya bodas aki. Ajengan Abdul Soleh sanuk-sanuk mulut dihapunten. Nah itu naon-naon ongkohan ayeuna mah geus pada salamet deui. Teh malaki jantra nu teu karasa waktu nyarelek geus dur bedug lohor deui. Atuh teu loba wangkongan nu sejen sabadaya nu azan jut ajengan Abdul Soleh sareng aki jantra. Lalu surut teras angkat ka masjid. Kitu deui Ibu Rokayah ka jaman ari Nyimas Nurbaya teras ka kamar ngadon ngalamun ngemutan perkara karna. Si horeng Nyimas Nurbaya tos cumantel hate pakait ati jeung karna. Itu deh karena ongkohan maneh nage ngarumasakeun jelema nu eueuh kaboga. Bisa jadi dewasa ge sasat diurus ku aki jantra jeung kunini kasebut deungeun-deungeun balangbangan. Cag urang tuna heula di hanyuang siang urang tundun di haneuleum siung pargi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui. Ka aya Nyimas
Nyimas Nurbaya jeung Ibu Ramana katut aki jantra jeung Nini Kacem. Urang nyelang-helang ngadadarkeun hiji tempat nu singkur tur sisi pagunungan. Didinya aya 3 suhunan imah panggung kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan. Komo lamun mangsana peuting mah cacakan tibeurang meni asa jempe. Jempling si gauh jelmaan, si horeng si mana horeng. Eta tempat panganyerkanana nu katelah dadali emas. Memangnya harita teh di eta tempat jalma saurang-urang acan. Sabab keur ari ni nu maksudna rek maluru jalma anu ngarebut Nyimas Nurbaya kalawan nanasa anak buah dadali emas. Geus aya 2 poe dadali emas alias Rahmat jeung anak buahna kurang leuwih 15 urang. Keur tinggal laprak maruruh nu nanasa anak buahna. Tapi ka hiji tempat sisi pilemburan Rahmat jeung sapada anak buahna ngadon reureuh harita hanapeun tangkal kiara pasireun tampian. Harita Rahmat alias si dadali emas keur diuk di luhur batu. Ari anak buahna ngarariung hanapeun tangkal awi haur koning. Bari ting kalepus arudun sakapeung-kapeungeun Rahmat rumenghap. Narik napas panjang sakapeung-kapeungeun budina marahmai. Sakapeung greup geuneuh kawas beusi atah beulun. Sabab hate keur dirobeda ku rupa-rupa katugena. Geus kitu gero Rahmat nyalukan saurang anak buahna nu katelah si Jobin minangka nu dipake tanggelan ku manehna. Jobin, singga di heula sagadeng euy. Naon Kang? Tanya si Jobin ngurejat nangtung tuluy nyampeurkeun. Cing dewek bere bombolongan ku lain. Bombolong kumaha Kang? Si Jobin malik tumanya bari ngareretan para mitra kalutung nu keur anjeut ceuleuh dina tak-tak Rahmat. Nyata kieu euy. Dewek teh lamun ngagugukan nafsu tiba samangkukna keneh hayang budag manusa nu nandasar baturi laing bari Nurbaya terus direbut. Da sigana harita ge lamun ku dewek diudag pasti kasusul euy. Ngan dewek make dibere inget kana impian dina peuting kamari. Dina hitungan dewek papangi jeung saurang awewe tengah tubuh ngan teuing saha teu wawuh samalah nyaho rupa ge kakara harita dina impian. Nyata awewe teh nanya ka dewek keur ka mana-kamanana. Ku dewek dicaritakeun keur aya nu diteangan cileuma nu ngiwat pamajikan kuring waktu keur ditampian. Samalah ku dewek dibejakeun ngaranna Nyi Sari. Terus kitu dewek nanyakeun ka eta awewe sugan ibu kenal ka ngaranna Nyi Sari. Teh mana teh ikran mah henteu cenah ibu teh kungsi ningali aya saurang budak parawan keur dibawa ku saurang budak jajaka. Bukan teuing ari ngaranna mah ngan katinggalina ku ibu eta budak jajaka. Dina palebah ceulina nu sabelah kenca aya karangan kira-kira sagede kacang hijau. Jung ka ditu paluru. Ujang engke moal burung tepung jeung asing hati-hati. Lamun diparengkeun geus paapro. Tak kitu we dina impian teh. Dewek peuting tadi teh. Mun asa dikieun euy ngimpi. Harita dewek terus neneangan jelema nu aya karang dina ceulina. Mun teuing kumaha satuluyna? Ku sabab dewek kaburu lilir asa kageingkeun ku hayam kongkorong di kolong euy. Cek Rahmat alias dadali emas nyaritakeun perkara impian. Kudu macam kaya dapat kitu Kang. Ayeuna kumaha maksud Kang atuh? Jeung tujuan Akang teh narek terus di Paluru anu maehan batur urang bari ngarebut Nurbaya, narek terus ka mana Akang teh? Nya anu maksud teh kuring mah nanya teh rek neangan di pamajikan nu sejen da kumaha? Si Jobin nanyakeun kana pamadegan dadali emas. Bari neuteup seukeut kana beungeutna. Teuing ya. Jadi tungtung nama asa kapidang dong timbul bingung we. Rek maluruh nu maehan baturi lain teu nyaho kana rupa-rupana acan sanajan dewek kabongroy ku Nurbaya oge. Nganu kacidat tibelatna mah ku ngaran Nyi Sari euy. Eta we. Nya ge rupana sahanapeun ti Nurbaya. Nyi Sari mah jelema lungguh jeung pengku. Aya mingguna cicing jeung dewek bari ku dewek sawaktu-waktu sok digoda. Boleh we teu da itu. Kalapokna teh ulah nyar-nyar pidosaeun ngalaksanakeun anu sarupa barican katalian ku hukum laki rabi. Bisi nya mah Akang rek miharep beri silih heuti kanyaha silih belaan. Name cenah urang kanu jadi kolot abdi. Abdi ge moal nolak kana harapan Akang tak kitu. Kalah kitu caritaana teh. Ti Nyi Sari netelakeun manehna lain awe nu beunang dilalecek ku lalaki atau jelema nu murah darajat. Hanya kawe harita manehna katampian da balik deui. Jadi yakin Nyi Sari aya nu nyewat di tampian. Komo kitu dewe, aya ilapat nu sakumaha dicaritakeun hareupeun ilai. Nyaeta anu nyewatna teh saurang budak jajaka. Nu aya karang dina ceulina. Cek dadali emas para mitra ngajelaskeun ka si Jobin.
Inyi Sari teh. Atuh harita ge kabeh ting haruleng. Kulantaran sarerea ge nunggu harita teh caritaan tinu jadi pimpinan manehanana. Anak buah dadali emas ting baretem wae para wargi sadaya. Nasohula rana so. Kulantaran ting haruleng si Jobin ngawadi-wadi maneh nanyakeun. Nah, kumaha tuh Kang? Maksudna Kang saterusna? Ngadenge pertanyaan ti si Jobin kitu si dadali emas tuluy nyarita deui. Tayina mah name urang malur eta budak jajaka. Banyak karangan dina ceulina. Sugan diparengkeun bisa kapanggih. Dewek moal rek ngayakeun katelengesan ka manehna asal bisa nyerenteun Inyi Sari kalawan ku dewek rek terus dibawa ka indung bapana. Kalawan rek terus dipenta anu hargina terus dipiharap ku dewek. Ngan di mana eta budak jajak kamar pertahankeun sok komo nyieun kalakuan kurang ajar tadinya kakara dewek ngebrehkeun sagala kateungna. Kadirina bari moal nginjem tanaga kanu saja. Ku dewek rek bisa hareupan nepi ka mana wawanena eta manusia. Temba dadali emas akhirna boga pikiran rek terus maluruh saurang budak jajaka. Dume aya ilapat kitu ari katamah-tamah. Rahmat bener-bener mikahayang ka Nyi Sari. Nah, teu naon eta mah kari kumaha pamadegan akang we. Kuring kitu jeung sabada batur ukur derma rek nganteur teh si Jobin. Teu mere pandangan naon-naon. Geus kitu jep kabeh jarempe meuni asa namahan jempling na patempatan. Ulit setengah jam ti sanggeusna reureuh bring arinit deui. Bari teu pungguh nu dituju sasat kereneangan jelema nu can nyaho kana rupa-rupana acan. Teu karasa lumampahna Rahmat jeung pada baturna geus jauh naker. Di tempat nu dipake reureuh tadi beras ka jalan rondaan katingali ti jauhna aya hiji warung sisi lembur. Woi, kebenaran aya warung euy belah kaleureui. Mangkaning dewek menihana anggieu hayang nginum di tadi keneh di korom niga satuhureun tuh. Nya moy urang ngaropi heula euy. Rahmat kebatka jeung baturna rek nyimpang heula ka warung. Ari anyog nyampak 5 urang lalaki dina rindatna matak nu dijakeun. Samalah nu saurang gawena mureleng metana beungeut Rahmat. Tapi Rahmat dina waktu harita siga nu teu eungeuh. Teu eungeuh sanajan aya nu mencerong oge. Ngan gek we diuk jeung si Jobin ngareneng sedeng baturna ngariung tinggal lemprak hanapeun tangkal sawo sabab rek milu diuk ge heureun ukur aya bangku hiji. Cibu nyuhunkeun cai teh Bu. Rahmat menta cai kanu boga warung. Sabaraha hiji Ujang? Tanya nu boga warung saurang awewe tengah tubuh. 13 Bu. Aduh, kumaha atuh gelasna ge mun aya 4 siki Ujang? Biasa Bu, ngomong teh lah. Itu sapali-sapali lah. Gewe gentosan gelas mah. Tema Rahmat. Mari ngarongkong goreng peuyeum hareupeun saurang lalaki. Geus nyampak ti tadina dininya. Nah atuh kakarege-rek diuk deui leungeun Rahmat ditepak nepi ka goreng peuyeumna ngacleng meneran rag-rag kana lahunan si Jobin. Kunaon ari kibaraya batur nyokot goreng peuyeum ngadonepa kana leunging kuring? Cek Rahmat ukur sakitu. Sedeng nu digeunggeureukkeun meniti popolotot bangun ganas naker. Kunaon sia? Nu pangajena keur barang kokod teh tah. Nirek ngagaris kana irung dewek. Teu bisa nyebut punten si lain. Kawas lain jelema we sia. Mun nyebut punten sia da basa mah teu meuli. Pokna bari mureleng. Beungeut ngadak-ngadak semu geunepir beusi atah beuleum. Oh, maaf ya rasana tu jauh kana beungeut teh kibaraya. Tema Rahmat leuleuy. Sedeng nu boga warung meuni pias ingis aya kaributan. Maaf 70 sia. Belajar balagana kerasa maneh loba balad. Dikira dewek rek ngitung balad sia. Hiji ge moal dipangejatkeun ku dewek mah deuleu. Pokna ngadon ujung-ujung ngajak ribut teh kanu anyar datang. Atuh Rahmat nu tadi leuleuy teh jadi panas sarta nema deui. Waktosna se para wargi.